Bangkong di kongkorong kujang kasai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta kuncina mah. Lamun yakin jeung teu mangmang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana, maha uninga, maha tingali, bujang hingga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun. Kunaon atuh sia sok bararohong wae. Katerangan geus barebeja yen ieu ruksakna dunya teh ku pola-pola manusia tak tapi ayeuna teh pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna budaya urang geus diluli-luli budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui filter dina raragami eling maulud nabi junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unggah menit unggah detik teh anu dipilahir ku nabi naon nyaeta DP handap asor tawadok nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku nabi geura sok geura pieling unggah menit pigawe ku urang salamet ta jelema kitu aya kubagja kansa dina poe ieu kadatangan incu ti puseur dayeuh Amarta buyut Gatot Kaca yap ka hareup incu buyut kula sono ieu puja stuti hidup diterima kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pundi ing mastaka atur nuhun sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang ya puyut ka hareup Gatot Kaca ka hareup anaki nyagakeun panglayan puyut nuhun kumaha bejana di puseur dayeuh teh loba nu demo cenah harenghengna ku dedengean dina waktos ayeuna di puseur dayeuh moal henteu sabab ieu teh mamala tina urang poho bodoh balanga malah beh dieu lapisan mah urang dina ngajalankeun roda pamerintahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina lumatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha cing bongan saha eyang katerangan geus barebeja yen ieu ruksakna dunya teh ku pola-pola manusia ta eta geuning daun da ieu teh sabenerna mah bongan bangkong kacai teh dibandikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teh dijadikeun waras bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta kuncina mah nya laras kaula nu kajadian naon di puseur dayeuh teh kajadianna teh pusaka negara lambang keagungan negara Amarta aya nu ngiwat eyang layang jamus kali musada aya nu ngiwat tu geuning eta geuning dugi ka teh aya kitu boa-boa ulah wakanyalahkeun bangsa ta pangna beureun pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa eta eusina layang jamus kali musada teh meureun dijieun isi wungkul dipangplangkeun wungkul teh dipangplangkeun wungkul meureun sok geura urang budak ku kanyataan naon ari eusina layang jamus kali musada lambang teh naon ayat 5 perkawis nyata pancadarma dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh teu aya deui
angin nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana tah yakin percayana yakin teu mangmang henteu yakin lamun yakin jeung teu mangmang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana maha uninga maha tingali bujang hingga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun kunaon atuh sia sok bararohong wae kunaon sok jalalir wae nya dawuh kaula nu kade boa-boa ilah yang jamu sekali Musa dalam bangkagungan negara aya nu ngiwat teh teu ridoeun meureun ngan ukur dijieun lambang wungkul ngan ukur dijieun seremonial wungkul ngan ukur dipangplangkeun wungkul di ungagang nanging ieu teh kieu ya cing dina nalika wengi rebo tengah wengi teh aya nu lebet ka karaton Amarta ai mulang na ti karaton teh rib-rib sagala digemol si horeng eta teh si Cepot anakna Kakang Semar Badranaya tuh bener si eta nu nyokota asli jeung henteuna bakal kaciri engke di ditu bener ieu bisi fitnah ke ka anak Semar upami asli anak Semar nyata si Cepot nu malingna apan aya hukum sabara bulan tapi kenu maling tapi meureunan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan diproses heula kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi sanaos anak Semar sanaos pawongan ai kalakuan kitu mah ku kaula bakal berat hukuman anak tah pek jalankeun lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot tanyakeun ka ahlina sabab nitah teh kudu ka ahlina saha Kresna sabab ai Batara Kresna mah boga gamar lepian boga ogan songkala nyaeta bas bisa ningali saha nu sabenerna aduh leres iya tak gitu we teh yang lupina ayeuna keneh bade ngajugjug ka negara Dwarwati nepangan Raka Batara bra mudah-mudahan angsal nama rampung daud tutas pangandika bra kasih kansa ulah ayana nyaksian alam marca pada ayeuna kasida harengheng ku dedengean nuju pajejet dedeleuan jeung sajabana kansa gunung gecing paletuk ajab-ajab dararatang tapi keukeuh eta jelema bedegong mun tangul di kararuput keneh ancaman-ancaman pangeran mah geus tiba heula malah beja mah geus tiba heula mun maneh nyuburkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat sabalikna kupurnya bakal ancok jeung hiji ajab anu leuwih banget nuhun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus embung wawuh jeung kaula dedeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya oh da geus ditanggung jawab jeung rasikona ngaran dewek jadi bangsat jadi buronan hah? Jadi buronan akan teh nama jadi buronan di mana we hir yang sana keur di teangan dek teh euy eta cenah bejana kan teh di teangan kudunungan marukana dewek teh apa meureun keuneh antep eta ku daek suka sokot ka barang ngahaja dewek teh teh nyokot layang jamu sekali musada teh euy mancing maranehna supaya datang ka dieu oh kitu akang jalari tanggung jawab beuneuman atuh da keheul aing mah kesala kumari akang make keheul ieu layang jamu sekali musada teh ayeuna dengan ukur dijieun cocoan tapi heuh itu kitu teh
padahal eueuh deui hiji-hijina negara anu ngabogaan lambang kagungan negara teh lintang ti Amarta. Tapi ayeuna teh pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna. Kacang lupa kulit kumari. Kacang lupa kulit heeh, peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui. Bisa make filter. Oh, filter. Bocor filterna. Teh cudog-dog tinggal iga. Heuh, eta pan kaituna teh mamalana teh cudog-dog tinggal iga. Tuh. Muni era dewe penyebut reformasi ge era. Da salah kaprah atuh da reformasi teh kembali formasi ka asal manuk geuning manuk aya ribuan mah di luhur ngabring nih. Aya sakelompok nu misah. Tah balik deui tak kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi. Kembali ke semula. Sok lamun balik mah ka semula nya eta kana silih asah, silih asuh, silih asih da aman atuh teh. Moal bade dengean. Moal bade dengean, moal harengheng. Ya itu dek pepeujeun we kade dina zaman kiwari bakal leuwih harengheng cing waspada ieu dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan kagetrik saeutik breng kagore saeutik breng pangwangunan anu geus aya ge diruksak cing musyawarah mufakat teh hayang nyaho budayakeun hah alah ya oh sok urang kana hiburan ini mah penting hiburan mah naon deui atuh pikiran wae nagara pikiran wae da urang kadunya teh sorangan balik sorangan hiburan ge urang we mending urang-urang we ayeuna mah ulah loba teuing didengean anu penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran kanu liana. Heeh. Ceuk dina katerangan ge pan kitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah. Hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui. Nya kana jalan silih asah, silih asuh, silih itu. Ulah nepi ka silih gorengkeun aya nya mah ngaku umat Islam, al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna tuh kewajiban urang sadarea teh nya kitu teh euy ya hiburanna naon atuh hiburan mah bisi akan rek olahraga apa dina hiburan teh oh sok jaipongannya